Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patepang deui sareng ibu dina pengajaran bahasa Sunda kelas 4. Dina dinten ayeuna urang bakal diajar dina pengajaran 5, nyaeta ngahargaan jasa para pahlawan. Hideuk tiasa ditingali dina halaman 48. Nah, dinten ayeuna urang bakal diajar ngeunaan materi teks riwayat hirup. Aya anu atos terang naon anu dimaksud teks riwayat hirup teh. Nah, teks riwayat hirup atau biografi nyaeta carita ngeunaan kahirupan hiji jalma. Nah, dina biografi teh informasina leuwih jentre tur lengkep. Biasana tulisan biografi ngamuat kehirupan jelema atawa tokoh anu dianggap penting, misalna pahlawan. Nah, dina halaman 48 aya contoh teks biografi anu judulna Si Jalak Harupat. Nah, ieu salah sahiji inohong atawa pahlawan di Tatar Sunda. Naon wae anu biasana aya dina teks biografi teh? Anu kahiji nyaeta ngaran atawa lalandian atawa jujulukna. Tadinya tos terang ieu lalandiana Si Jalak Harupat. Ngaran aslina Raden Oto Iskandar. Anu kadua nyaeta kalahiran atawa asal usul kulawargana. Di dieu ge aya nya iraha lahirna, di mana lahirna jeung ti keluarga naon. Nu katilu nyaeta karya Oto Iskandar. Dina ieu biografi nyaeta ngadekeun sakola Kartini. Teras aya prestasina, seueur pisan prestasi Si Jalak Harupat. Di antawisna aya anggota Dewan Kota, janten anggota BPUPKI, sareng nu sanesna. Selain teh eta naon deui nyaeta sifatna. Sifat Si Jalak Harupat teh nyaeta gede kawani. Jadi Raden Oto Iskandar teh di lalandian Si Jalak Harupat. Nah, ayeuna pencen hidep nyaeta halaman 50 bagian B. Maham eusi bacaan. Di dieu aya 5 nomor. Nu kahiji nyaeta jabatan naon wae nu kungsi dicekel ku Oto Iskandar dinata. Anu kadua, di mana wae Oto Iskandar dinata sakolana. Anu katilu, naon nadarna Oto Iskandar dinata. Anu kaopat, kunaon pangna Oto Iskandar dinata dibere jujuluk Si Jalak Harupat. Anu kalima, naon jasa Oto Iskandar dinata pangna dileler pahlawan nasional. Janten pancen hidep mung ieu nya 5 nomor, mangga difotokeun dikintunkeun ka ibu. Nah, satu acan hidep ngajawab ieu, hidep baca heula mohon. Nah, dugi ka halaman 48. Mung sakitu anu tiasa didugikeun ku ibu, mudah-mudahan aya manfaat.